Assalamualaikum tempang deh sareng simkuring ujang combro dinu danget iya simkuring bade macakeun dongeng anu judulna Sakadang Munding jeung Sakadang Kuda. Wilujeng ditonton sareng disimak mangga. Baheula beh ditueun baheula lembur urang teh leuweungna weuteuh caina oge curcor harerang ngagolontor kawalungan palit kahilirkeun pangeus ieu lembur lolobana mah sasatoan boh nu hirup di darat boh hirup nu di cai. Ari nu disebut jelema can loba harita mah caricingna di guha-guha batu sakapeng bareng we jeung sasatoan kayaning jeung maung, munding, kuda atawa nu sejena. Malah ari ku mindeng panggih jeung jiga nu sanasib mah antara jelema jeung sasatoan teh jiga anu silih hartikeun masing-masing nganggap baraya atawa tatangga anu babarengan hirup ngeusian hiji tempat. Sanajan natangga masing-masing boga kabiasaan sorangan, boga kabeuki anu beda. Sasatoan nu beuki dijukutan mun barang hakan tinggal ka pangangonan atawa kaleuweung ngagares jukut anu ngemplo hejo. Satomah teu mikir pamali, teu mikir boga batur, mun manggih kabeuki langsung diremus. Nya kitu harita oge jelema boga kahayang sorangan jeung geus bisa mikir sanajan cicing di guha. Ari dahareun mah hayang nu ngeunah, hayang bisa nyawa keur melak pare. Jelema hayang boga imah sangkan ulah kapanasan jeung katirisan. Lantaran ku beda kabiasaan jeung kabeuki teh, jelema mineng ngambek ka sakadang munding jeung sakadang kuda. Ngambek teh lantaran kudu jeung munding mineng pisan ngaranjah sawah jeung papelekan jelema. Hiji waktu mah kuda jeung munding teh diontog ku jelema. Hei sakadang kuda, sakadang munding, abong mangkluk teh boga pikiran ulah ngarusak papelakan batur atuh. Lamun hayang barang hakan indit kaleuweung neangan jukut ku sorangan. Sakadang kuda jeung munding meh bareng nembal bari reuwas da jelema datangna mawa pecut keur ngarangket. Hampura atuh sakadang jelema da kami mah teu nyaho papelakan maraneh. Ngaromong rada ngosom bakat ku reuwas jeung sieun. Tuh tempo sawah kami ruksak jeung pasti moal kaala parena. Gantian ku maraneh. Kuda jeung munding ting haruleung bari silih reret. Duanana rumasa kana kasalahan tapi nya kudu kumaha ngagantianana. Keur ting haruleung kitu jelema datang deui bari ngacungkeun pecut juga rek ngarangket. Kumaha kuda? Munding sanggup ngagantian teh. Nempo jelema jiga tambah ambekna. Kuda jeung munding baradamien rek nyanggupan ngagantian ku tanaga keur mantuan pagawean jelema. Kumaha mun ku kami digantian bae ku tanaga? Iraha bae. Aranjeun butuh ku tanaga kami. Kami siap mantuan asal
dicumponan pamenta kami ngadenge kasanggupan kuda jeung munding kitu jelema pohara atau heunana bakal aya nu mantuan digawe. Naon atuh pamenta maraneh teh? Pok omongkeun. Sugan bae kami bisa nyumponan. Pok munding miheulaan sakadang kuda. Heug kami mantuan gawe aranjeun. Asal kami dikawihan mun keur digawekeun. Jeung sakadang kuda ge sanggup mantuan jelema asal di dangdanan. Ngadenge kahayang kuda jeung munding kitu jelema malikir kumanyen lagu keur munding jeung kumanyen dangdanan keur kuda. Tapi teu lila geus kapikir lagu keur munding bakal diajak digawe di sawah jelema nyiptakeun tembang pupuh kinanti. Mider kiarang luput mider teh artina malik ari arang mah kaliwat lamun kia sisi teuing luput teh nyamengkol teh eta kawih keur ilaing. Barang eta lagu dicoba dikawihkeun munding unggut-unggutan tanda panuju ari sakadang kuda ngan kulantang kulinting bae neangan dangdanan nu disanggupan ku jelema. Nempo kuda jiga nu panasaran gancang bae baju kulit keur sakadang kuda teh ditembongkeun bari sakalian sina dipecahkeun. Barang rap dicoba nyabae kuda teh jadi leuwih kasep. Dina sirah aya hiasan jajambulan tina majun jeung gengge nu kekeren ceengan. Make kacamata nu ngahiji jeung borongsong. Kadalina tina beusi nyambung kana eles. Dina dada ngedaplok toka-toka tina kulit nu ditaretes ku hiasan perak nu harerang. Dina beuteung aya beuber gede nu ngahiji jeung selap paranti diuk jelema. Kahandapna di sapatu ku besi sangkan lempang teuy ti sereule. Pokona ginding we dangdanan kuda teh. Sarua kuda ge ari tos nempo pamentana dicumponan mah unggut-unggutan bari hihiem tanda panuju kana kahayang jeung satu kana janji mantuan jelema. Tah ti harita mah kuda jeung munding teh beuki mineng tembong babarengan jeung jelema. Munding mineng tembong digawekeun di sawah keur narik wuluku atawa garu dikawihan ku jelema. Atuh sabada aya gawe bareng antara jelema jeung munding mah pagawean ngagarap sawah teh jadi leuwih enteng. Ari sakadang kuda beunang ngadangdanan teh sok sina narik keretek ditumpakan ku jelema. Lamun jelema rek nyanyabaan ka nu jauh. Tah kitu ari hirup rukun sauyunan mah. Mun aya pasualan teh dipigawe babarengan. Hasilmu cekil gawean teu sabaraha capek. Tah sakitulanan dongeng contoheun ti simkuring. Hatur nuhun.